Aisyah kunaon mong ngelamun bae. Can kebeli baju tah jeung lebaran. Mong, Aisyah kunaon sih dape bae, can kebeli baju tah jeung lebaran. Lah, Dai, aing teu beli baju jeung lebaran, Dai. Pusing, Dai. Siapa mong, dongdak leutik cu aing mah. Puguh sekolot mikiran baju jeung lebaran. Wajar, Dai. Setahun sekali kuduk meuli, Dai. Oh, mong, aing nyaho, tapi kan lamun mampu. Pan siapa teu mampu meureun. Dai, aing mau beli baju ge, lain jeung nampang, Dai, jeung salat Id. Lain aing ngadenge imajinasi harus dikirim baju koko ku dulur sian di Jakarta. Dai, aing geus dikiriman ku dulur aing, Dai. Cuman salah doang, Dai. Salah aing diusaha naon sih mong sia. Dai, salah ngiriman baju, Dai. Kela, mong, kok bisa salah sih ngiriman baju? Pan aing biasa dikiriman baju koko, Dai. Oh. Dikiriman baju daster aing. Teu bener sama mong, teu bener. Dai, piraku salat Id aing pake daster, Dai. Aduh geus mong, pake bae daster ge, paling baju badut sia ke masjid. Dai, saya mengledek aing, Dai. Mentang-mentang aing teu boga. Saya main bebaturan, Dai. Aing dulu kitu mah ku karunya eta aing geus kedemong. Ih, kitu ge baturan aing eta. Mah ieu cara naingnya. Ngumpulkeun budak bae mentan ke budak ya. Tugan menang jeung meuli baju koko mah. Oke. Naon? Turun heula be. Aya naon banyak? Aya lah di mana gitu? Di pasar, mantos neangan pikueheun. Ka dieu lah, urang ngobrol lah kedeung be. Oh, atuh. Aya naon sih, Dai? Iyalah, kurang tadi di Mama Demong. Terus Ketemona pusingeun eta Abah Demong. pusingan kunaon eta jelema? Atuh ngaranna aki-aki meureun, lu loba ganjen ngomong nama lebaran can beli baju cenah. Oh, can beli baju. Atuh can beli baju jeung lebaran, maksudna jeung salat Id. Aya dikiriman ku dulurna. Salah cenah. Eta sia salah kumaha, Dai? Baju daster. Eta sia gawe naon eta nu ngiriman kok ngirim baju daster sih? Tidak aku batur salat Id pakai daster. Pira aku. Ondel ke masjid ge. Poe dan meureun make daster. Abah Demong. Iya. Karunya amat eta Abah Demongnya. Terus kumaha ge ieu, Dai? Kieu lah maksud urang mah ieu nya. Kumaha tah? Jangan ngobrol kasorangan ge. Pan urang kumaha ge eta Abah Demong baturan urang lah, kolot. Oh, dedengkot urang. Kira aku ke masjid make baju daster. Naon bisa mah ya urang. Patungan, kabehan, sabar duit kawang ke. Menang na sabaraha. Kengis kumpul, urang bikeun ka Abah Demong cenah meuli sorangan. Itu, kumaha tah? Kumaha nya? Oh, geus setuju bae lah, Dai. Aduh siap setuju mah, ka dieu lah teh ge. Kuari tah? Tuh, ding semepet waktuna. Ih, Aing. Teh kedeung coba leangan heula aya eueuh. Iya, aya ieu doang ieu salembar. Kumaha? atuh kajeun neh. 50 bae kembalian 50 na. Usah kabeh, geus sorangan loba duit ieu. Ih, embung 50 bae kumaha tah? Mau beli serang mah loba duitna Pak anja hege. Ah, sorangan bisa bae. Punya urang mere sakitu. Oh geus gampang kayak kembalianna. Ya, Hongges ge lah. Lieur. oh sih itu udah balik. Nek nyin kue mah. Hongges lah, urang pamit deh. Kalau nu sasak bejaannya nek ulin ka imah. Bukan nyina kuena. Hongges ya atuh, Dai. Ala balik deui lah. Udah kuota kembalian. Oh, tenang bae. Kayak kurang dibikin kembalianna kalian ulin. Ulah ulin. Hongges deh. Oh guys. Lumayan yo. Yalah menang kocap. Tah, cek wae tambahan. Gua milik engge nek lebaran ieu mah. Tambah aja teh mah ketinggal ti budak separo deui. Tugan an marere. Eta tada bagus amat ta baju. Coba dah ini kan hargana berapa? Sakitu serta. Mahal amat dah. Tungaran lagi baju bagus sama tuh meureun deh mahal. Da, terus beli baju lebaran can? Enggeus lah, malahan manggeus boga dua. Jaheung geus boga dua. Sar 5 karak hiji.
Atuh Serli, aing mah anu hiji ajeng jarah ka kuburan. Anu hiji deui ajeng ulin. Cari ge biasana 2, ayeuna mah kalah kabel hiji. Ono, ndek naon aku di dinya lema diuk tadi dinya. Ih, oh nya. Ai si ono kunaon? Can ke beli baju kitu no? Geus. Karak hiji. Enggak sih sia mah jiga nu bingung bae ono. Mana nih budaknya? Bisa nama di dia ya. Ruli nama. Tuh kan, ayo dari yuk, Rin. Weh, kena naon dari yuk? Beberangan be Mang Dadai. Seno. Dia aja. Mang Dadai nek naon ka dieu? Heuh si Mang Dadai. Nah aja pokok aing narangan sia. Naon kitu Mang Dadai? Oh si Mang Dadai aya naon tumben-tumbenan niangan kami. Iya ya barudak, Sherly, ada, Rugi sawah. Tadi orang kayak mah bademong, kata bademong rumput be. Kunaon tuh Mang Dadai minyak manehna merungkut be kos kotok. Emang kunaon Mang Dadai? Kan beli baju lebaran cenah. Ayah dibere ku dulurna. Salah, malah baju daster cenah. Nanya baju daster. Wah, pira aku ke masjid teu pakai baju daster dong ondel-ondelnya. Ih. Iya, ya udahnya. Ya goreng-goreng eta bademong bebaturan urang. Main karuna ieu lebaran ini beli baju. Malam urang pepatungan yo, sabar ditewang ke. Ini mah saya kelasna lah karena bulan puasa. 2000 Mang Dadai. Aing mah oke aja, aing mah. Ngomong nama si Boy ngirik mere sih. Orang menang yuk. Beraha. Kelah. Mang Dadai patungan tuh. Pepatungan lah Mang Dadai ye. Nih. Dikairain mentayan doang. Tah, duit karek menang sakieu yo. Dicela gocap, si Mang Dadai cepet. Payahna lah, kabehan patungan karunya ka Bademong. Iya Mang Dadai kami mah digoceng dina kantong. Kamu set 5.000. Aing 7.000 dai. Lumayan lah 7.000 kino. Lumayan lah. Tambah. Ayo Sherly, Elna, nak bareng mo. Endek, tapi duitnya di imah. Nih Sherly, Aya di imah duitnya. kira itu cokot lah. Karunya, ya, kaki-kaki. Kada. Dong. Oh, munang-munang dai. Nah, ya duit karek nang sakieu yo nya. Oh. Oke, cenah budak marere ya si Alda jeung Sherly. Kawan deh, kabeli baju koko. Aisyah merasa ikhlas ente ya? Ikhlas lah. Oh, leutik yang penting ikhlasnya. Oh lah. Oh benar, sip lah. Karunya pada mong gitu-gitu ge. Oh. Baturan urang. Oh. Main pen urang mo. Main pen. Masno, sia tangguhan di dieu nya. Oh. Aing ka arep. Oh. Nangguhan budak. Kebel ya. Oh. Kebel amat di tangguhana. Sabar Mang Dadai ya. Dia. Ayo nih ke rumah. Atuh endek hayu. Kemana Ayo, emang? Atuh kabar nemong bikin duit yuk. Oh, hayu. Ayo. Mang. Mang. Mau gerakun kowe cuman nyaut. Kawan bareng Mang Dadai. Anjing. Ka kebon meureun. Oh, jadi biasanya di kebon ya. Asana lebaran ieu mah mal kabeli baju ya. Dia mere dulur salah merena lah. Asana budak mal mungkin ngabelikeun aing lah. Dai, sia ka dieu deui dai. Ngomong. Ih, jada kabehan. Oh, buku. Kami tadi nih angan horeng mah di dieu. Mong. Bisa muyung bae he. Doang udah keutik tuh aing mah, teu baju lebaran doang ge. Heuh, bah, kos budak leutik bae. Cuma teu kabeli baju lebaran doang buat murungkut. Isin Alda, masa nek salat Id pakai baju. Baju daster.
Ngadek bae dai. Tenang be, Mong. Terus lah, aing mau balik lah. Saya mau ngadek bae. Sudah di heula. Siapa masuk itu doang di punggungan. Mong, yang teh sia. Aing masuk ke air tah. Ada. Ayang teh sia. Hayang lah. Digawe ayang mah. Dai, aing linteh hayang gawe dai. Oh nu nerima dai. Tuh, Mong tuh. Daerah aing aja lemah. Gawe mah kieu menang teh air. Cukup jeung kawin ge mah doang na. Lah, dai aing boro teh air dai. Baju gajan pugu aing kabeli dai. Mong, yang beli baju lebaran tah. Hayang dai beli baju lebaran dai. Ngan duitna eueuh dai. Mong, aing ka dieu ge jeung budak jeung Sherly, jeung si Alda, jeung si Ono. Arek mikeun ieu amplok ka sia. Bener dai. Sugan be berguna ya jeung sia ye, jeung beli baju lebaran nya. Mana dai? Ya. Sian bener dai ya. Oh, belanjakeun ku sia ka pasar ka ditu. Beli baju, kabeli hiji mah meureun. Atuh syukur bae dai. Sudah sedih bae dong dak leutik sia aing mah. Wih, sedih dai bener dai. Teu beli baju mah aduh. Aing mah teh tega aing nyeuleum babaturan sedih teh ya kitu. Nah, Syukur bae dai aya sepati sana mah budak dai ka aing dai. oh menang ti budak ieu kabehan. Dai, aing atur nuhun ka dai. Sherly, Alda, Kono, Kaela ieu mah atur nuhun dai. Aing bisa kabeli baju ya dai, bisa kapakean aing lebaran dai. Da nya. Cuma nuhun dai kakabehan yo. Sedih, ya dai batin apa